urusan maut ulah sieun-sieun lantaran tama urusan ajal nu paling dipake khawatir jeung sieunna ieu sanggeusna maut. Urang dicabut nyawa set mata urang muka gilir gumilir kakatuhu kakenca kakatuhu kakenca. Ketika ngagilir kakatuhu ningali pemandangan surga, ketika ngagilir kakenca ningali pemandangan neraka. Terus bae kakenca kakatuhu kakenca kakatuhu di mana-mana eureum di katuhu teh surga. Di mana-mana eureum di kenca set neraka min alamatis syaqawah. Kos kitulah sakaratil maut ya Allah ya Rabbi. Urang ke bakal kumaha eta sakarat, apa dikatuhu apa dikenca. Iyalah nu selalu dipikir ku para solihin, ku para wali-wali Allah, ku para ulama ketika penting ke di mana eureum mata urang. Dibawalah roh ka Yerusalem, di mana didinya teh urut Kangjeng Nabi ka Masjidil Aqsa lantaran didinya lah tangga nu ka luhur langit.